Wa taysiril asbab, asbab teh gampang. Ta eta teh kade kaalusan nu dibikeun ku Allah ka urang. Model sehat, saya teh kaalusan ti Allah nu dibikeun ka urang. Loba duit teh kaalusan ti Allah nu dibikeun ka urang. Loba budak, loba incu eta teh kaalusan ti Allah nu dibikeun ka urang, pamere Allah. Pengikut loba ta eta teh pamere ti Allah taala. Pangkat naik gitu. Teu layak jadi anggota DPR, jadi DPR. Naik, eta teh pamere ti Allah taala. Wa taysiril asbab, nyebabna naon ge babari we babari gitu. Digampangkeun, dipermudah ku Allah Subhanahu wa taala. Tajek Imam Ahmad bin Athaillah di mana keayaan model kitu kudu sieun. Sarta langgengna urang migawe gagorengan. Jadi aya Allah nyerekcak mereka hadean. Tapi respon ti urang sarua nyerekcak ngan gagorengan. Tah cek Imam Ibn Athaillah ngingetan ka urang fakhaf ayyuhal murid, lain kudu bunga tapi kudu sieun.